Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rabbana ya Rabbana dalamna ampusana wa ilan tagfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Nanaon segala rupa geja. Kumaha? Kula nama Ada kedongeng teh geningannya. Solawatan heula robana. Lara sama haus sama Ngarah teh pikoro baseuh jangeun. sumuhun taya cai pisannya. Ayeuna mah orang ngadongeng nyaeta dongeng anak kuncen di tita pasantren ku bapana. Bapana teh kuncen. Ada uyah mata teh kaluhur, cenah maneh mah tong ciga urang euy kuncenan cenah. Heug maneh mah cenah jadi kiai, jadi ustad, gitu. Ada uyah mata teh kaluhur nya. Lara Tah ku bapana teh eta budak dibere kuda nya mon bere duitnya ke pesantren juk teangan cenah guru cenah guru agama cenah maneh mah kudu jadi kiai juk teangan ku sorangan itu eta cek bapana teh tong nurutan bapak jadi kuncen cek bapana teh nya budakna teh nurut kanu jadi kolot teh tara nyebutkeun emung dititah juk cenah maneh dina pasantren teangan cenah guru maneh anu bener teh eta cek bapana nyawa yang ini tadi bahanan kuda hiji tah ieu bekal ieu kuda cenah jang leumpang maneh tah cenah ieu duit cenah juk maneh geura ini saja jalan eta mah saja jalan anjeunna shalawatan terus Rabbana ya Rabbana dalamna ampusana wa ilang tagfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Dah saja jalan teh kitu salawatan teh eta teh. Terus naik kuda, turun deui tinu kuda, naik kuda. Perjalanan jauh manehanana teh. Nepikeun ka manehanana teh capek, hayang barang dahar. Dibekalan seukur kerupuk. Ku bapana teh yang opieun maneh di jalan teh. Eueuh istirahat teh ku capek teh nya. Geus ngadahar kerupuk manehna sare di perjalanan teh. Neneangan guru gitu sangkan manehanana jadi kiai entong nurutan bapakna jadi kuncen kuburan gitu. Diuk geus sare eta agoplek kuda cici. Jalan deui maju deui manehanana teh neneangan guru terus. Di jalan satapak nepikeun ka jalan gede parijeng batu hungkul. Dah, sanes kitu aya jarak kana sabulan meureun eta kuda teu diparaban. Nya istirahat teh carita nama eta budak teh budak kuncen teh. Yuk sare.
Ari keur sare kuda teh ngilu diuk tara-tara jeung ngilu sare. Carita ngomong bulan-bulan gitu nya tadi paraban kuda. Diuk jeung ngilu sare eta kuda anu ditumpakan ku anak kucen teh. Tah sageus kitu teh eta kuda yo nyikik seuri beureun ngalepaskeun nyawa teh kudana teh nya teu paraban. Eta santri jeung ngoreja ti nu sare aduh sia kunaon kuda aing kikik nu mau kuda tingali pek teh si kudana teh maot paeh nya sanes kasurupan ama paeh si kudana teh nya weh eta ku santri dikubur kudana teh dikubur ngagali sorangan santri teh nya eta di luhur gunung di hanapeun gunung dikubur ku sorangan eta kuda di ruangna di alus-alus kuburanana ku eta anak ku anak eta teh kuncen nya. Tah sageus kitu ditungkulan ku anak kuncen teh nepikeun ka peuting cicing cenah kul babacaan teu can apa teh babacaan kumaha cicing kuburan gitu di luhureun kuburan kuda eta di alus-alus di padungan eta kuburan kuda di Kemangan da cenah itu jasana ka urang alus kuda teh urang bisa nepi ka dieu ku kuda ieu gitu dibawa-bawana teh ngan cenah urang kasalahan ka kuda ieu teh ku urang teh paraban ku urang ge ditungguan teh cenah kuburan kuda ieu teh gitu. Mangbulan-bulan manehanana sabulan aya nu ningali kunaon cenah budak teh cicing we na kuburan eta. 2 bulan eta nu ningali teh penasaran nya ditanyakeun we ka anak kuncen teh siapa lain anak kuncen eta tanyakeun ujang cenah ari ieu teh kuburan saha cenah kuburan jalma soleh cenah kitu teh cek ningali teh ditanya nuhun cenah cek eta teh di cek anak kuncen teh oh sapantesan atuh diantosan cenah nya mang bulan-bulan ku abi ditinggal teh cenah gitu ditungguan oh cenah abi cenah kayak cenah bade jarau ka dieu oh to beja-beja kitu nya jelema teh aya kuburan anyar sadeu ditu cenah jelema soleh padahal kuburan kuda eta mah jo brog manehanana jadi kuncen eta budak kuncen teh cek babana ulah ge beureun dari uyah mah teh kaluhur nya jadi kuncen ieu teh asal usulna kieu cenah ka abi teh jasana gede cenah ieu teh nepikeun ka abi tiasa dongkap ka dieu teh cenah gara-gara kuburan ieu cenah nu dikurepkeun ka abi di dieu cenah kitu. Wah loba nu yasina nu tawasulan minta sagala nepikeun ka nu bapana di ditu beak kabeh. Bapana bingung, nah cenah di kuburan aing cenah ieu sepi. Ari aing ku saha kumaha cenah? Aya beja we tah teh anak buah bapana teh. Di ditu cenah aya ieu kuburan jalmi soleh cenah. Mata ka dieu cenah teu aya cenah Pak, kadana ditu cenah aya mangali. Nu tawasuran ku kumaha teh. Aduh cenah urang teang, cenah urang kahitu. Urang teang cenah urang api-api we jarah cenah kahitu cek bapakna teh. Diteang kahitu ningali nah jika budak aing saya itu nungguan kuburan teh cenah. Oh cenah bari ngabringkeun nu tawasulan nu jaroh cenah kitu. Dicampeurkeun eta. Ya kenaon cek bapana teh. Nu lain mah nyuruhkeun teh ama, nu lain mah gitu. Dan ku bapana aja sakedap. Bapak nyusul geuningan Pak. Sudah nyusul saya orang ngobrol saya di tukang. Di tepas nyebutna teh.
yuk ke tempat ngobrol aja bapana eta budak teh. Ai maneh cenah kumaha, cenah bacek bapak kumaha cenah maneh teh. Ulah nurutan bapak cenah. Jadi kuncen. Ulah nurutan bapak maneh mah jadi kuncen. Pak eta teh cenah. Ieu cenah nu jasa ka abdi, heuh saha jasa ka maneh teh cenah. Nu nepikeun abdi ka dieu, saha? Kuburan kuda cenah eta teh. Bapana teh teu leuwas. Allah, cenah sia. Maknya cenah mah bener kuburan kuda. Terus bapak kuburan kuda. Ah, abdi mah cenah kembali udah dibayar cenah di usahanya gitu. Pecek bapak ge maneh urang jadi kuncen, maneh mah kudu jadi kiai cenah ajengan. Eta teh cek bapana. Tah, geus kitu teh. Geus kieu, cenah maneh cenah ini deui. Cenah. Ku bapak cenah maneh dibere duit cenah ieu. Tah, ieu nu di dieu kuburan rame ieu ku bapak dituluykeun cenah bapak nu jadi kuncen, maneh mah kudu jadi kiai cenah gitu. Carita tah. Heuh atuh Pak gitu cenah abdi bade angkat deui sok we cenah diteraskeun ku bapak. Itu da usah bapak mah cenah eta tinu kuncen. Nya we dibere duit tah. Duit teh saharga beureun 2 ketip teh baheula mah beri doma nya. Lempang dibere duit 2 ketip teh. Geus dibere duit 2 ketip manehna lempang saja jalan geus aya sabulan. Tah sholawatan manehna anger robana ya robana dalamna ampusana wa idang tagfir lana wa tarhamna lanakunana minal khosirin. Tah itu sholawatan. Jarak sabulan manehanana dibelikeun doma. Dibelikeun doma. Tah, doma teh dibelikeun teh doma bikang. Tah, geus doma bikang nya dibelikeun teh tah. Ku eta anak kuncen teh. Tah, lila kalilaan berarti doma sarua jeung kuda teu diparaban. Doma teh teu diparaban. Nya we paeh pas kuda eta, doma eta teh dikubur eta. Udah cenah lepar duit murah nu pamberesi bapak teh cenah gitu. Dikubur deui doma di alus-alus kuburanana dikemangan deui ku manehanana ditungguan deui. Da lebar teh eta ka doma. Pamere duit tanya tati bapana teh caritana. Hiji waktu mangbulan-bulan manehanana cicing nunggulan eta kuburan. Tah. Anu ningalieun deui. Ya eta nu ningalieun teh sabulan, 2 bulan masih kena nunggulan kuburan eta cenah saha cenah eta teh. Kuburan saha piraku cenah ditutungguan aya lain jalma soleh mah cenah kuburan eta teh. Eta mah disampeurkeun eta kudu ningali teh. Sampeurkeun deui. Yang cenah. Ari ieu teh cenah makam ieu cenah jalmi soleh. Angger kitu nanya. Muhun cenah Pak ieu teh cenah. Jeung abdi teh lalakon cenah mang tebih-tebih. Ku abdi di ieu cenah diasuh. Ieu teh cenah jasa jeung abdi teh cenah ieu. Oh, cenah kitu. Seueur jasana pisan cenah berarti itu jalma soleh nya. Cenah cek eta anak kuncen teh. Eta mah bejo-bejo deui tah caritana. Nepikeun ka loba anu tawasulan deui, loba anu yasinan deui di tempat-tempatan manehanana jadi kuncen, nu bapana lowong deui.
kuburan kuda kata. Nya nyusun euy bapana teh. Wah, ieu pasti cenah ieu anak aing ieu deui cenah ieu kuburan cenah gitu. Nah, diteang ku bapak teh jeung nyana sutu anak aing cenah jadi kuncen lagi. Tidinya bapana keuheung jeung amang. Geus sakieu cenah. Maneh cenah tong aya di dieu, tong deket di dieu, maneh ini ke negara lain. Kusabab lawan maneh di dieu wae cenah pasien urang cenah tuh. Beak cenah kaweh ge. Maneh lamun urip jadi kuncen mah. Inget teh bapana teh, oh kuyang mah tara teh kaluhur. Tetep kaharap cenah gitu. Yen budak aing teh jijina teh bakal jadi kuncen. Nah, mata kulah gagabah cenah euy jarau teh. Buah-buah eta teh kuburan sireum. Buah-buah cenah eta teh kuburan naon? Kuburan kuda geuning tadi nya sejarahan teh. Kuburan domba. Nah, mata urang kudu jaga jeung taki-taki eta dina kuburan jaroh ka hiji patempatan bilih gitu bilih eta kuburan anu teu parugungnya. Nah, sakitu we da kaituna ge bakal teras kitu. Kuburan sireum bakal teh aya. Kuburan bancet bakal teh aya kaituna teh. Tos sakitu heula dongeng teh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.